bulan Rajab puasa kurang 27 cenah kiai kula mah pan di kantor asana teu kuat 27 mah 2 hiji asal ganjil bae dua hiji. Ih kula mah ngojek pan kiai teu kuat 20 hiji mah 17 aduh cenah kiai kula makan sok muka warung di pasar mah nya 17 poe batu teu kuat 11 bae 11 ulah loba kiai kula mah pan sok di huma di sawah tani tani teh tulah mun teu make tanaga 7 poe bae 7 poe saminggu berarti Senin dang kiai kula mah tuh pagawean teh lain lalagaan lantaran kula mah jadi centeng parah jadi Ustaz jadi saat pamapan keamanan lain lalang tilu bae keamanan centeng tilu bae. Aduh cenah kiai kula mah lain lalagaan usaha teh koreh-koreh cok jadi mah teu kuat kiai lamun tilu mah sapoe sapoe geus kiai cenah kula mah sapoe gitu modar sapoe teh aduh kira puasana ka si budak dibere 27 dibere tuh 2 hiji anu alasan kene sapoe ge henteu kene we geus pae sakuatna ya sapoe 2 poe ngan azaman 27 ada dileuwihan leuwih ti 30 3 hiji 32 33 leuwih ti ulah sabulan puasa sunah mah beda jeung puasa wajibah Ramadan kudu tipeting bae niatna kasubuhan bae teu niat teu jadi puasana bari wajib urang skos nu puasa teu dahar teu nginum bari teu puasa sawal wajib qada dina puasa sunah mah teu kitu urang subuh hudang encan inget ieu raja jam genep kamari ngaji cak kiai teh hore tanggal 1 Rajab jam genep atau jam 7 ingetna geus jadi puasa niat kaula puasa bulan Rajab poe ieu bulan Rajab jadi lah tah puasa sudah mah tah kos kitu babari dijelaskeun sote kalain santri mah geus tapis santri ustad kiai bab puasa mah geus tapis urusan niatna mah puasa mah can puguh ai bab niatna geus tapis cenah mah geus disapindah di Riyadh di Takrifatul Muin ikna geus babari ngan tapis ge praktekna mu wallahu a'lam teori nah jadi urang jam 7 garak inget ieu Rajab niat kaula puasa dina poe ieu puasa sunah Rajab lillahi ta'ala geus jadi ieu mah lain jam genep jam 7 jam 9 kamari minggu ngaji kiai ngajelaskeun horeng ieu poe Rajab tanggal 1 jam 9 ya karak niat jam 9 tuh masalah niat kaula puasa sunah Rajab dina poe ieu sunah nilai beres geus jadi ieu mah lain jam 9 jam 11 jam 11 horeganan jak kiai teh kawaris Senin tanggal 1 niat kula puasa dina poe ieu dina bulan Rajab sunnah lillahi taala jadi cek pamajikan kapan teu ngarokok teu ngopi puasa aing emang sahur teu sahur niat teh jam berapa jam 11 ai tadi lain ngawuduk cek pamajikan eta mah aing sataun ge kuat puasa kos kitu mah puasa sih gak uduk heula cak kiai ge menang ingat jam 7 jam 9 jam 11 ngaji mantap ke cak salakina ka pamajikan ngaji tuh ngeunaheun menang cak kiai ge niatna jam sabaraha bae menang ge cak kiai ge mun memeh ngadaharna naon emang gitu atuh degekeun ngajina emang didinya ngajina di mana jadi itu da tukang sate paingan ribut jadi di jeung pamajikan ribut entah ngaji naon ada tukang sate jerok
areudang sih di jero mah. Tak eta kos gitu. Jadi menang sote niat jam genep jam 7, 8, 9, 10 lamun memehna encan ngadaharna naon. Can ngawuduk, can ngopi, can ngarokok. Kumaha cenah kieu lamun ngadahar kupat atuh sarua. Abang-abang tadi sebut ku kiai kupat tang teh ye. Payah di lembur mah payah. Ngaji teh kudu tetek bae. Nah iyalah can ngadaharna naon inget jam 9 niat jadi can ngadaharna naon inget ieu Rajab jam 10 jadi. Oh masalah. Nu penting encan ngadaharna naon ulah cara tadi guys. Kak, mun penting ngopi-ngopi puasa. Hebat. Ngaji kamari beritakeun man ku kiai. Teu saur, teu kudu saur, jeung puasa sunah mah. Di mana ingetna bae. Tadi lain ngauduk. Ngauduk mah masalah. Teblot aja mah. Cek kiai ge di mana ingetna bae tah. Untung aya pamajikan rada deres tah. Deres ada ingetan. Kak. Jadi meunang ge lamun macan ngadaharna naon. Lamun geus ngadaharna mah teu jadi mah puasa kos kitu. Puasa kos kitu batur mah 2 tahun deh. Wani tah mah. Suka-suka daruduk heula. Pan ngadaruduk ge poho. Atuh sarua bae ka poho ge. Oh, babong-abong poho teh. Meunang bae. Nah iya memeh ngadaharna naon niat masalah bahasa Sunam datang ke nukolot bae menukolot lantaran nukolot mabuah kapanggih buah teh jeung Rajab di deuleu hulu geus huisa handapeun bujal ge pasti aya huisa jabulu irung ge huis atuh geus wae eta teh Rasulullah utusan Allah cak wis teh hei sia aing diutus ku Allah bahwa sia teh statusna ku ari geus kolot. Ai geus kolot deuleu babaturan sia coba Mang Anu di mana? Di ditu cenah pakuburan geraneangan tempat jang sia. Huis teh ngomong gitu huis. Ulah segala main bola nonton TV HP-an tolol sia. Huis cara kanan huis goblok sia. Ye, cak huis jare kanan huis, masya Allah. Urang teu kadenge beta Rasul Allah eta utusan Allah adalah huis. Mantap, lamun aya aki-aki nonton main bola, huis renyem ge di dieu ge. Renyem eta keur nyare kanan, goblok tolol, bolon. Huis eta, masya Allah. Nah, sing ada geus kolot mah lantaran moal kebal deui ka ditu. Itulah ieu nu kolot wayahna datangkeun ka 27 nu ngora mumpung ngora keneh tanaga gede keneh perang nafsu luar biasa gedena nu ngora leuwih gede ganjaranana puasa Rajab nu ngora jeung nu kolot gedean keneh nu ngora sebab nu kolot mah puasa teu pantes jageus eueuh kahayang ngadahar siki asem geus teu teurak. Atuh ngadahar siki asem endahan huntu ke bawah ke jero. Mal beres. Tah geus teu kuatir, puasa wajar. Ngadahar daging ngan dikemotan doang. Dikemotan nya nama teh nyaho daging teh nyaho tulang, nu penting dikemotan bae. Daripada kos kitu atuh banding puasa. Bandingan puasa. Nah, aya nu ngora keneh segala beuki, segala lancar tapi nyana nahan hawa nafsu. Boh para jasa. Para jasa budak ngora bisa puasa. Tamagus gedena deui ganjaranana. Alhasil nu boga kuat Allah nu nitah puasa Allah ulah rasa maneh mun tayanglah ka nu bogana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang dibere kuat, dibere tabah, dibere daek ngalaksanakeun puasa Rajab lobana 27 poe saeutikna sapoe. Nah, dek diliwatkeun datang ka Ramadan loba aki-aki mah nu liwat datang ka Ramadan loba aki-aki mah liwat teu puasa maksudna
itulah seputar Rajab dibahas roh jeung jin jeung bana geus kurang unggal tahun ieu masa kadar wiridanana di jero bulan Rajab ulah petot-petot jeung ulah cicing ulah asa-asa bacalah sholawat saloba-lobana sebab di bulan Rajab Kangjeng Nabi urang dihiberkeun disebrangkeun ti alam mulki ka alam malakut ialah Isra Mi'raj atuh nyebrang ti alam mulki ka alam malakut ieu kene alamna mah ieu kene alamna pan urang ge lamun urang boga wiridan surat jin urang bisa ka nagara jin urangna di dieu kene dibaca ku urang surat jin tet urang geus boga ijazah kemudian aya hiji ayat anu dihubungkeun jeung alam eta urang mah di dieu keneh tak alam ieu urang aya di alam jin mentek di dieu teh ga hiji ieu keneh majelisna mah tapi ngahiji manusia jeung jin di alam ieu manusia nu kadaleuk urang di alam belah dinya jin ieu keneh tempatna mah mantak sing ada bisa numbukna panjang nah eta beda alam numbukna panjang nu janggotna panjang eta beda alam eta jelema ada di dia kene kos gitulah ieu carita hikmat alamna ieu kene daerahna mah urang ka Banten di bawah tah ku jin aya anu sok dibawa ku jin daerahna eta kene Banten kene kan nu fungsi teh dua hiji Kesultanan Banten nomor kedua di Kota Serang teh di Kota Serang teh aya kerajaan jin jadi ti mimiti Cikande eta kerajaan jin jatang ka Pasarau eta kerajaan jin ke aya di kerajaan di Kesultanan Banten beda rajana mentak lamun urang pas jembatan Cikande uluk salam dirinya kayak di Pasarau uluk salam bali meuri samping urang dirinya nah kayak aya di alam jin kerajaan jin di Kesultanan Banten eta kerajaan jin Islam aya deui terus kabelah ditu daerah Baduy eta aya kerajaan jin kafir terus urang ka Labuan sisi laut kadinya aya deui kerajaan jin kene tapi kafir dua kerajaan Islam ti Cikande ka Pasarau eta adalah kerajaan jin Islam Kesultanan Banten kerajaan jin nah maksudna ge urang daerahna ieu kene tapi lamun urang bisa disingkapkeun teh ka daerah ka negara jin ieu mah lain di alam mulki alam ieu eta mah alam mulki kene alam jin mah alam jin teh alam mulki kene urang dibere ku Gusti Allah kaleuwihan sebab geus teresep ka dunia teresep ka makhluk hubungan teresep teh geus hubungan nafsu jeung setan dibere anugerah ku Gusti Allah nyaba ka alam malakut di alam nu eta mah hese nyaritakeunana lantaran tama jarang nu nyaba hanya kutub-kutub aulia jeung para aulia-aulia Allah anu dibere anugerah ku Gusti Allah nyaba ta ka alam malakut Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi urang bisa nyaba ti alam mulki minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha lamun Kangjeng Nabi mah jelas di abadikeun dina Al-Qur'an subhanallazi asra al ayah atuh umat bage bisa lantaran Kangjeng Nabi teh uswatun hasan nurutan urang sepak terjang Kangjeng Nabi dina aqwal af'al jeung ahwal nah sesuai pisan jeung Kangjeng Nabi aya ridho Allah dibere urang nyaba ka alam malakut saha nu bisa nyaba ka alam malakut Syekh Asnawi caringin eta teh geus bisa nyaba ka alam malakut geus puguh Sultan Hasanuddin Maulana Yusuf Syekh Mansuruddin nya geus bisa nyaba ka alam malakut sebab nyana di Mekah hayang ka Banten nyana teu kudu meuli tiket urang makan kudu meuli tiket ngaranna leuwih hiji ngaran bae geus akhir tapi saya Mansur teu kudu make tiket teu kudu make visa
Sup ka sumur Zam-Zam. Sacat keluar. Gitu nusuk ku urang dipake mandi teh naon kadang-kadang. Cibulaka. Saya bodoh ulah sok ngomong. Sok ulah memilih ikan loba jelema. Kadeuleuk bodona kan. Iya. Segala sumur 7 segala naon. Aduh. Cibulaka. Iyalah kehebatan itu Syekh Mansuruddin keturunan daripada Sultan Hasanuddin. Lagi teman-teman geus mararaot segala wali sanga segala iman nu hirup kene aya. Coba-coba pangbejakeun teu meunang. Teu meunang. Daripada ngabejakeun eta mendingan urang bae nyobaan. Haji Pendi misalnya hayang ka Mekah di pondok aya sumur, coba kadinya. Becak anakna, iya bapak udah ke Mekah sebab nggak ada, geus jam 2 jam, 3 jam mah ada ngambul lagi, udah nggak ada rohnya. Ya Allah, udah saya coba-coba, nah itu bukan ilmu mah tuh. Nah iyalah makhluk Allah, hamba Allah, anu hatena geus lapang, hiji be Allah, atuh kun fayakun Allah dibikeun. Artinya dibikeun teh deuk ka mana maneh gae dalan luhur, jalan handap, jalan sapatala, cek Gusti Allah. Masya Allah, gitulah alam aulia Allah nu geus bisa jabak ka alam malakut. Maka teu deui wiridanana tuh di bulan Rajab hayang supaya kos Kangjeng Nabi bisa hiber maca sholawat. Sampai sapeting 4.444. Tuh siapa ahi berhayang dibere 4.444 geus di tiheula we goblok. Hayang nama meureun baca shalawat 3 haju hiber mana aya? Saya shalawat tasbih siap. Jangan isukan talina kencengkeun loba boga tasbihna. Geus aya batur hayangan jual. Lain tasbih jualan tasbih. Nah, shalawat itu cenah nu mana? Nu urang resep eta akur jeung urang. Obat ge. Ieu obat bagus jeung dokter ieu obat bagus can pugu akur ka jeung urang. Darahna, tensina kan diakurkeun heula. Ternyata oh ieu mah paramek akurna, nu ieu mah bodrek, nu ieu mah prokol, nu ieu mah itu padahal mah kolot tapi bodreksin beda. Atuh geus kitu bae pengobatan mah aneh. Ieu sih mah make bodreksin cager wallahu alam. Aing asal bodreksin cager. Berarti jiwana kanak-kanak ke budak. Nah, baca sholawat saloba-lobana. Sok, ngeunang bae urang saminggu dicoba. Cek kiai sapoe sapeting 4.444 aing laksanakeun urang saminggu coba urang kikituan. Aing hiber tante. Ieu mah keur dongeng doang ulah maca sholawat hayang bisa hiber atuh ulah. Hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Geus menang ridho Allah ku Allah dikumahakeun ge kumaha. Ulah besi boga urang maca sholawat teh hayang bisa berulah. Hayang teu teurak ditembak ulah ja paeh-paeh bae. Hayang maju usah lah jang maju usah dengan ngadon ulin doang. Jauh duit nu aya ge tilok dibangunkeun ka masjid kamu salat tilok. Ya majenengan kula majenengan hayang bisa ibadah we cenah ieu naon supaya maju usaha nu aya ge tilok berarti ngabohong mentak lolobana pang gede-gedena ngabohong mah pedagang sebab nu ka kiai minta doana supaya maju cenah jang ibadah boro-boro geus aya mah hati ieu lain ka kiai masjid sia mah ka aing suuzon bae goblok masjid salat haji salih. Nah, maca sholawat nu loba. Berang penting maca sholawat bae deuk sholawat munjiat, deuk sholawat kamilah atawa nariyah. Nu kamari sholawat nariyah teh orenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi. Makomna di ditu di Maroko. Masya Allah di Pes. Nah,
eta nu kurang dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin lajitan halu bihil uqadu wa farju bihil qurba tuqda bihil hawaij tunalu bihil raghaib husnul khatimi wa yustasqal ghamam abah madi dieu ngaijazahkeun wa yustasqal ghamam biwajhil karim kamari ngadeng itu wa yustasqal ghamam picung gentur mah wa yastasqil ghamam kula ijazah di picung yang baden wayastasqil ghamam anu wayastasqil ghamam iki nu lain di urang wayustasqal ghamam lah cenah daripada kitu mah kula moal maca tolol ge coba diributkeun wayustasqal jeung wayastasqil moal maca ieu mah aya ge deuk wayustasqal penting maca ieu mah lain riweuh kieu mah ngadengeuna ge moal ieu moal maca baca dek wa yustasqa mangga wa yastasqi mangga ulah ijazah wa yastasqi dipicung di guru kula karesek lantaran meunang picung gentur wa yastasqi di dia abah mau wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa lobaan wa yustasqa nu baca eta di marokona wa yustasqal ghamamu Ibrahim At-Tazi jadi Tazi itu ya ngaran lembur Ibrahim urang Taz geus eta teh salah ngangaranan kudu nama sholawat At-Taziyah kamilah At-Taziyah kulantaran zaina di ditu dicecekan jeung takna dicecekan ku orang Indonesia berarti sholawat kamilah An-Nariyah kana Taziyah gitulah surah Syekh itu Abdul Aziz Al-Kubati ngan kulantaran geus tenarna di mana-mana nariyah masalah sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan ngahuru dosa-dosa ngahuru kabeung berat sok lobakeun geura-geura maca sholawat eta hampang sholawat eta mah ngan panas memehna sebab eta sholawat beda tamah beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sakaligus kabehaninya sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaztukum mobil tu nikah ya saya bisa nangan nikah doang nah baca saloba-lobana cenah kiai kudu bisa sampai ting 4040 subhanallah saminggu atuh saminggu 4444 kiai ku eta 4444 emang ku masih bisa bilangan kos itu sholawat kabehna aya 4444 sholawat kabehna sholawat dipuat di dalailul khairat karangan Sulaiman Al-Jazuli kamari jarak ka ditu ka Marrakesh ka makom Sulaiman Al-Jazuli nah eta nu ngarang dalailul khairat cenah urang mah moal maca sholawat nariyah lah deuk maca dalail masalah dalail sholawat nariyah panjang ting cenah nariyah mah kula mah deuk Ibrahimiyah bae nu sok dibaca paripal nameh ngaji teh ayo sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam kama sholaita ala kita ke panjang ting cenah kieu kula mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bae masalah da cenah kula mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam kieu bari ngedeng masalah cenah kula mah bari ngedeng ge lah deuk sameunang hayu tungtungna teu maca ieu teh jelema tah asal geus ka dieu ge nyadak kana moal maca lain ngawungkulkeun di bagus-bagus edahan di rendah-rendah ieu teh mutiara hiji mutiara anu ditembrak-tembrak di sisi jalan sanajan loba tukang cincin hating lain mutiara di etalase moal aya mutiara mah ditendina ge di wadah ke lamun anu nanyakeun ge dilebeungeut misalnya Haji Pendi di Jakarta nanyakeun mutiara beungeut kieu mah potongan mali keluarga beungeut kieu mah alah paling hebat ya beungeut kos kieu mah ieu mah Sulaiman Kurdi bere. Oh, mau nanya apa Pak Haji? Nanya mutiara. Enggak ada juga Sulaiman Kurdi. Yang mana? Torojol teh bener. Si Sulaiman dibikin.
tah nyana ge neuleuh banget oke urang di Mekah ieu mah bangsa banget 10 real 20 real mal dibere tapi lamun tagog bebeungeut teh bangun bener nya dibere nih 2000 real 3000 real neuleuh banget urang neangan kokan asli di Mekah di Madinah jeung Haji Pendi tek ceuli datang ka manggih nyana neuleuh lempang nu sugih kan lain kitu ai beda lempang nu sugih mah tenang gak ada ieu mah rusuh saku masih caplin tegep nu sugih mah lempangna ti lagu urusan kos kitu dijauh kene wah ieu sugih beda lirikna beda lempangna tenang tilok teter-terkan kos kitu nanyakeun kok anu asli moal aya tapi lamun teh jeung nyana aya eta ka modelanana kos kitu nah ieu mutiara ge sarua urang lamun sholawat teu nganggap mutiara macana sambarangan tapi lamun urang nganggap ieu mutiara masyaallah mandi heula urang lantaran tas jeung pamajikan ya pasti mandi lah lain baca sholawat berarti mah baca sholawat khusus mandi nawaitu lamun penting nawaitu gusnalis salamah wal afiyah terus urang wudu suruh salat ngaca sholawat ieu mutiara mun urang teu nganggap bahwa ieu sholawat mutiara urang sambarangan macam tapi lamun ieu lain sambarangan ieu mutiara loba waliullah ku maca sholawat ieu bisa nyaba ka alam malakut loba waliullah ku sholawat ieu bisa naon kitu ngaranna dibere ilmu laduni loba wali-wali Allah sholihin naon eta anggapan sholawat ieu mutiara lamun teu nganggap sholawat mutiara urang api lain bae tapi lamun urang maca sholawat nganggap ieu istimewa ieu mutiara teu sambarangan jelema boga sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema bisa maca sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema mun maca sholawat ieu dibere maziah lamun teu nganggap ieu sholawat mutiara mal bisa tapi lamun urang nganggap wah teu pati-pati mantap beda urang macana ge cara nuh maca sholawat teh lah ancan ang baden mun maca sholawat ancan kadenge ku urang ancan 11 memeh Jumat kadadengikeun bae maca sholawat tan halu bihil qadu wa tanfariju bil la anca sebab naon geus nganggap mutiara urang lain kan Allah Allah Aisyah baca naon sholawat kan gitu amat Allah udah ngomong teu anggap jada teu anggap naonan sebab teu anggap ngalamun nganggap mutiara mah kan masyaallah alhamdulillah bisa 11 ge luar biasa Allah ningalikeun memperhatikeun jeung ngadengikeun ka sholawat dimumule kurang berang geus tamat 4444 waduh aing ge dibere kuat ku Gusti Allah ngaluarkeun duit kada ceng-ceng sia yatim kan nah ya dibere tah 1 juta yo sia yatim piatu ya 1 juta sia abdi mah rangda ya abdi mah rangda ngorak nah 5 juta sia mah coba nomor SMS sabaraha sia mah sedekah teh sok aja efek samping tah ieu anggap mutiara sebab gua lagi sok ningali jelema maraca salat teu nganggap mutiara naonan anggap mutiara lamun urang kos urang boga wiridan naon gara-garana hizib teu nganggap mutiara malah naonan urang boga wirid ti guru al ayat saayat 2 ayat tapi teu nganggap mutiara weuh naonan komo ieu mah wahyu anggap ieu mutiara wah ya Allah urang apik macana moal kebal karasa ku urang nah urang baca sholawat di jero bulan Rajab dari khusyuk anggap sholawat ieu mutiara ulah nganggap sepele ka sholawat lamun urang nganggap sepele asal maca bae mal karasana naon tapi urang dianggap mutiara masyaallah kari urang ya Allah ya Rabb dibere bisa ieu maca ieu dibere kuat ya Allah lain abdi nu misakeun jeung lain abdi nu nguatkeun Gusti ya Allah abdi geus dibere karomah ku Gusti dibere karomah teh artina kamulyaan bisa maca bisa kuat eta karomah
nu mantap kurang neangan karomah teh lain kudu bisa hiber, kurang neulean karomah teh lain kudu jelema bisa ngapung, lain bisa silem, lain karomah nu paling hebat diri urang dibere daek salat eta karomah. Ketika urang salat, ya Allah ya Rabbi, Gusti ieu teh nganang Gusti salat abdi dibere kuat batur nu garaga ge teu kuat abdi mah dibere kuat, berarti abdi geus dibere karomah ku Gusti aing wali ieu. Tah aja sok tungtungna jora jasa sia mah. Sok aju ngawalikeun maneh. Ieu keur carita penghormatan ti Gusti Allah, urang dibere kuat salat, dibere kuat ngaji teh, urang dibere dararek ngaji. Ieu karomah ti Gusti Allah. Tatangga urang nu gagah nu gendut anu gembul teh daekeun ngaji. Urang mah anu dahar hese tapi ngaji. Ieu meureun ku gara